Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana tepangkeun wasta abdi Anissa Rina Putri di kelas 10 IPA 7. Di dieu abdi bade ngawawancara mama abdi nyaeta mama Ida. Yeay, wilujeng nyakseni. Mama ngadamel kue naon? Ngadamel kue kering. Bahana naon wae tah mah? Bahanna nganggo tarigu, nganggo emplek, nganggo mentega, telur, rombuter, keju, susu, terus gula dingin, gula halus. Sakelerna sabarahaan? Tergantung sakeler upami keju setik diical 60.000. Seleresna mah henteu ngical, cuman karena rencangan mama pesen jadi ya udahlah dibuatin gitu, persiapan kanggo lebaran hungkul kawit nama, tapi seueur geuning nu hoyongan Seueur pesananana. nya lumayan lah dari mulut ke mulut, rerencangan mamah lah gitu kan. Mungkin yang udah mungkin anu atos nyobian raosna kue gitu. Kanggo meser bahan-bahanna teh saep sabarahaeun tah? Tergantung ngadamel upami 5 kilo panginten tadi oge mama seet karena 600.000 upami 5 kilo janten lumayan bermacem-macem, aya anu stick, aya nastar, aya kue semprit, aya keju putri salju sareng semprit. Ngadamel kuena baraha rupi mah? Tadi nu disebatkeun sabaraha rupi nya keju, terus nastar, semprit, terus putri salju, kue kacang kana Rp7. Ngap sakitu nu kapihatur ku abdi sareng mamah, hapunten bila aya kalepatan. Wilujeng santen sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.